nyatana di Padepokan Giri Saptana Begawan abiasa naging sirlingi Dewi Kuntin Malibrata ingkang oget hilap Raden Yudhistira ingkang putu oge diserengan den niraharsangan dikai Begawan abiasa gelis anak eyang mustika kembang sosoja di pewenangan Kunti ia kadir kaharepna dudukna masing para karuing sun awak ya aduh aman lampi datang pembagi aman unjuk sumangat maklakkan sembah pangabaktos aman kalau yang kabina aya pikir sauna tersana aman silun sana tidak wanci ngondang berbayang sana tidak mangsana aman diterima gelis sembah pembagian oke ping tiga ya pilih ayat kelapatanan kalumputan di luhur saibas rambut dihandap saibas dampal mugi agung seunjuk lumur jembar ampuran di tengah aman ya masalah kesalahan mah dan ngaranna jelema ari jelema teh walepas tina owah ieu insir ditampi semak pangabakti hidup ku amadak simpen kuningati pun tehing maslahat akur seunuhuna oke kali na perkawis saya pikir saya naungkulan tenang we kase inju yang sasat anu dipireus dipiagul ku eyang kapayun cenah Den Yudhistira ya kaharep diukna eserkeun eta portina ulah jauh teuing bisi eyang rada kokoakan teh eserkeun eta kapayun cenah diterima sembah pangbaktimu ku eyang kasih aku seunuhun ama oge kapun ibu yang aku sembah pangabaktos ama diterima Yudhistira kumaha nama aya diparing pangestu ibu oge salajengna aya pikir sareng ama di pengker ieu aya kasepuhan lain ulah nukang wae atuh Kakang Semar Bapayu Kakang Semar jageul Kakang Semar kaduayana ini juga baru lihat secara nyatanya itu sekarang ini pertama kali nyanakeun sembah pangabakti langkung dipayun ngahaturkeun nuhun tina pembage salira
pinanten abdi dalam pun Semar Madralaya kirang kata kirang titik kirang luga peryoga atunya ngakeun sembah pangabakti mugi katampi bagya Kantang Semar atuh kalina tieta aya kersakti di balanaon Purwasalira ngaki ngisir linggih dina waktos ayeuna itu iya jager Kakang Semar ari keur lahir mamejeuna nu ngan batin we ieu teh rada sumar blak wae teh ngan batin keur maro jenja cenah keur humandeuar ieu teh ayo barudak ka mana saha barudak ka marana si Cepot si Dawala aya lagi ya eta pangaulaan pun anak teh si Cepot teh ayeuna teh keur kuliah di kuliah di mana cenah Kakang Semar si Cepot kuliah di PAUD kuliah teh nata teh kurang teuing kuliah di PAUD nya si Cepot teh ayeuna teh keur sibuk jadi sibuk panitia bilang kala hiji desa jeung si Dawala tuh jadi panitia dongdang cenah bulan nya jadi panitia eta teh ku kitu teh mah eta teh di desa mana hah di desa mana di desa nate di desa Purwasari upami telepat mah Purwasari kulan di setu Uncang nya kita kajirokan si Astra juga si Dawala ka sawios dalamun si Cepot jeung si Dawala digentraan ka dieu mah wah mantak ngerakeun moal bale di situ da si eta mah teu kaupan sok hayang menta wae meuli udud teh si eta teh sok ngerakeun kolot aya waodoy aya udud mah keun wae da Kakang Semar geus sifatna si Cepot jeung si Astra juga calageur tapi na aya hibar nu Jan geus ngerakeun sama gerak lain eta Kang Oo mani kasep aduh atuh dimandi heula dewe palingan kita kajero kakak ulahkeun ku si Bata adalah ja lain nyaho aing oge lah di jero teh aya kopinya ja aya kue itu bagi-bagi dulu oseng teri ge aya kan cager maneh Dawala sager poe alhamdulillah hibari pangesto syukur si Cepot ka mana si Cepot aya itu Kang tadi Kang begini Kang di sayur gaul oh terus diganti gitu Allah lain datang akang mah musik lagi beda jadi di sepa musik teh apa nih mah tuh lain dari datang artis mah bedanya beda artis mah tuh artis naon medut nya kan tingali bapak dulu di Bayunana aya kopi dulu tingali itu bapak ya aya kopi di Bayunana dulu kokak my father iya beji udah terbagi-bagi ke orang tanya kan lain dah gitu ari kolot doraka ka anak teh gitu ya ulah sok makanan ya Cepot ulah sok malik-malikeun nyarita teh abong kena bibir teh di wong kuletah teh tulangan nah sok lamun kulet bibir teh di wong kuletah teh tulangan bujur teh huntuan kan tingali Bapak Semar mawa endong eta teh isina naon sih Kang Osina heeh aya nyawa sih deui naon teh kulan tagihan hutang menyar deui ngan Bapak Semar urang teh can ngopi teh Kang timbang emok Kang kulan aing can ngopi abdi teh ieu
Sileng jangan kopi. Encah. Oh sarua aing ngopi acan itu sileng. Oh keun wae. Kang. Ai kopi teh singkatan, Kang. Singkatan dina naon da ulah? Kopi teh singkatan dina kontrol pikiran. Waduh, ade si da ulah euy. Jadina lamun can ngopi teh can kakontrol pikiran. Palingan dia nanti sirah Mantapnya. Lain si da ulah si teh menang bahasa di mana eta kontrol sagala. Kontrol pikiran kopi. Oh lain gara-gara gaweun diseba jadi kitu dah. Nya gitu. Nya. gara-gara gaul jeung Pak Asep Ngopi teh nyakopkeun pikiran da ulah. Oh, itu nya aya keneh kage boleh bisa. Ngahijikeun pendapat, Nya menyatukan persepsi sia teh. nya gitu ulang. Bagus asal ah. Yakin. Kang. Hei. Yang di luar yuk. Oh, urang mah di luar we da urang ngedengekeun. nama liburan gitu teh Oh, engke sia teh hiburan can wayahna deuleu. heeh sak atuh mah Urang di luar da ulah ah. Ulah sok pipireun kolot nyarita urang mah da pawongan itu. Ulang mah kabogo politik. akang keluar kadek main slot ya naon balik deui aya naon Punten ah pangeran. Kajeun cepot. Sia mah ngerakeun kolot. Keun teuing Kakang Semar, keun teuing. Bang, Hei, tamu kan. Di luar ya bukan, di luar. aya tamu saha? Tah ya tamu cenah. Aya Abang Daud Saparo. Saha? Saha? Abang Daud Saparo. Uluh. Geus datang. Ih, di tadi keur ngopi kan. Aduh, aing mah euy. Alang. Daun saparo teh di mana? Umumkeun kan ke warga masyarakat. Lain heuh pancan wayah saja wayah kieu mah itu. Itu kanjeng teuing emang abejaan. Aduh pada warga sadayana. Warga masyarakat Desa Purwasari. Tah eta. Wengi ieu teh urang teh kasumpingan bintang tamu Bintang Tuma. artis di mana teh Artis papan atas. artis komedian papan duhur. Nah, Kadang-kadang papan selancar. sudah teh papan ganti Ya eta saha? kasumpingan Kang Daus Separo. Uluh. Aya Kang Daus aya. Di mana teh Kang Daus teh? Ih, Lain si Dawala si teh lain dibagiakeun ai kana tangan tamu teh. Oh, heunya. lain anu mana daus teh akan Lain anu mana anu di Danelon lain sok gerak Kang. aya. Saur ke Kang Asep soldado gerak. Asep. Kang Asep. Mana gitu. Asep. Kang Asep. Aduh, ampun dinganan. Wala. Ulah. Da ieu teh keur urang teh keur ngadengikeun padung dengan atuh berenang. Kurang uping aja dah, kita uping aja. Juragan biasa keur ngagentraan mun jadi putrina sareng putunya. Ya gitu kulan. Urang mah di luar we heula atuh. Kurang di luar ayo ah. Ahnya Jadi ngaganggu ya mah. nya wilujeng sumping we Kakang Daus. Ya, wilujeng sumping kulan. Ya. Ayo. Ngerakeun, sia ngerakeun. Geunteuing Kakang Semar. Aya pikir sareng naon amat. Kieu naon da eta mah geus watek anjeun ditarima ku Eyang Kasep mah. Babu geuting. Bima. Salamet Bima. Salamet aing mah. Hakku karma kusuma. Bima salamet aing. Salib Bima salib bangga. Dan kaparengkeun babu. Bangga Bima. Terlalu terima berjuang di medan perang ngayonan musuh curang Bapak RW 07 enggak cenah Wilujeng Sumping Kiraus
jadi dipipir karempekan ku badori kidaus anu bageus Aya lah. bari jadi dipipir karempekan ku badori abdi mengerti pikir anu calak-calak diri geuningan ayeuna Ari lamun cenah Bapak RW 01 Ampun teuing pada lahirna aya lah. kanu jauh sok tibelat suka teuing ari panggih pangajiman Mang Ujo suka teuing ari panggih Naon tibatan pegak turia suka di baliku pati Bapak Haji senang petir Bapak Rai sanu bageus Aya. suka di Ampun teuing wacing bako ayahnya. kembang bara daun tuli ayam lelewengan aki odoy anu bageus Ampun teuing wadi aya odong. wah leuweun bae Cis kacang buncis. lamun daerah ku diri hayang rerejengan wae kuningan hayang rerejengan wae Bapak RW 07 hayang rerejengan wae hidung deui cai kolomenan Bapak RW 06 Bapak Ajo Aya lah. Ampun teuing Bapak Warsa aya cu. Bapak RW 02 Bapak Nik ngapain Pak Punya walang kakatukan. Salajeng Pak Eta blubrek kabe dana rembongan sok sanaja di pikamalan dunungan ngatetekan pun urang eling wiwitan abatan aja tantuma kamalina hirupmo tatalanjuran Para wargi anu sami-sami hormatin simkuring